si mah keur naon nya? Cager teh nya. Telepon heula lah inget wae ieu teh. Saha ieu? Halo? Halo. Halo. Nya, Ma, ieu Marisol. Wah iso? Ma, cager. Si mamanya angger da mun ceulina teh kumaha di telepon teh. Cager teu. Nya ieu Marisol. Oh, Marisol. Marisol ieu. Cager teu, Ma, Marisol hayang balik lah ieu teh nya. Cager, alhamdulillah. Rek balik ka dia. Iraha tuh. Nya sok atuh balik, geura balik ka dia. Mama teh bawa calonnya. 5 jam kemudian. Akhirna nyampe oke geuningan Teh mama Lila buru ka dieu. Nya menipu teu sabaran ieu. Atuh dah nah, di sini ini mah kumaha karasa. Gampang teh juga ari akses. Karasa burah meni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isi eteh dah lempang ke princess. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Senang bedana gering, katang inget wae teh. Jadi we cager da ieu balik ayeuna. Alah, Marisol. Mat si eteh mah meni lempang teh hararese. Ya siapa mati teh. Alhamdulillah, cager. Mana calon ieu ka mana? Calon sahari. Salaki. Kan aku kurang ngaji. Kalian menjadi ustad ya calon teh. Jadi tiung atuh da ka ustad mah. Aku si eteh kemenangan celap si goreng. Abang teh Marisol ngaranna. Rumahnya Marisol Iya, Marisol. Ma, ada sini nih, ke mana? Aya di dapur. Karena seuneu. wayah kieu nih sana kumaha? Tuh, eteh. Jangan sok atuh poe eteh atuh meni ku abi wae. Da si eteh mah juga princess. Ma. Kamana? Jempling. Hayu atuh dek ka suluk. Sok tempo heula we. Ma. Dapur. Geus hese ieu mah cicing di dieu ku Marisol. Nih. Keur naon di dinya? Keur poekan. Si dulu. Tenang penting ieu. Kan bae bisa ajaan naon Aduh, ya incu. Incu. Ari kenal atuh ini Genep sih. Seuneu kenal. Nah, cuy jeung saha? Cucu. Jeung duaan. Duaan jeung saha? Jeng apaan? Mana apa? Pak Hadi mana? Si Belum. Lu mana? Iya. Bobogohan. Bobogohan. Ini bobogohan. Pengkolan. Pengkolan. Aduh. Aing manya Marisol eleh ku si Iya jadina. Prok. aing mah kumaha ieu teh sini teh. Kapan turunan barudak mumpua di dia Ojeng minina Ojeng akina Iya, ini tidaknya ke manya Marisol we can bobogohan ini geus bobogohan deui. Tiluan Tiluan saha deui? Kabogoh Loba. Di tiap pengkolan. Pengkolan diunggal pengkolan aduh jadah ulah kitu gawe ka kolot Keur naon? Waduh Pak, itu gerai sih emak. Manya beger deui Marisol ge can boga ka Bogo manya itu mus beger deui si emak. Tilu deui ka Bogona. Masang togel. Hah, segi bapak mah ngasang we togel masa si emak.
Buktina dek mau kabogoh teh. Mana buktina? Wadul, wadul. Wadul, wadul. Geus we Abah ayeuna mah. Si Marisol teh orang jodohkeun we lah. Ka anakna si Ijah anu banar togel geuning. Paingan we. Nya. Satuju lah. Masalah jeung si Abdul satuju lah. Ratna. Aduh eta umat kalah nyowe HP nya. Ayo kamari. Goran heula si Abdul ka itu. Jeung indungna ka dieu. Pandek dijodohkeun ka lancuk maneh. Si Marisol. Nyakela ke main game. Atam jadah. Ulah kitu gawe ka kolot teh. Sok-sok. Atam jadah. Ulah kitu gawe ka kolot teh. Sok-sok. Nya geus ulang teang heula. Tah, geus we tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Waalaikumsalam Allah, Nyi Ijah. Mangga calik. Calik jang calik. Tong jeung si Uli. Tah, ieu teh calon neng. Cintai. Tah, kumaha mah budak abdi teh. Cik atuh, ngomong teh segala candaan 3 minggu. Tah, kumaha Marisol? Dai, udah kajang Abdul? Naon tadi emak kalau kieu culun kitu. Ah, baharayak teuing. Muka. Allahu Akbar eta budak. Dek kumaha? Mak ditolak geningan mak. Keun we. Oke bakal nguir si Marisol.